wabarakatuh. Wilujeng enjing sampurasun. Dinten ieu hideuk bade diajar bahasa Sunda tema 2. Ayeuna hideuk bade diajar ngeunaan naringkes teks narasi sareng sinonim. Kanggo kompetensi dasarna 3.2 memahami teks narasi tentang peristiwa dalam kehidupan, pengalaman yang menyenangkan, menyedihkan, atau berkesan. Dan 4.2 membuat ringkasan dari teks narasi tentang peristiwa dalam kehidupan. Salajengna tujuan pangajaran siswa bisa macakeun narasi kalawan daria. 2. Siswa bisa ngalarapkeun kalimah pananya kana ngawangun kalimah basian. 3. Siswa bisa paham kana cara ngasih bacaan. 4. Siswa bisa nyieun pesan karangan sacara basajan. Pesan FKT-nya nyaeta karangan anu disajikeun atawa peristiwa anu panjang disajikeun dina buku singkat jeung efektif. Istilah lain ringkesan sarua hartina jeung rangkuman. Tujuan ringkesan nyaeta mihawanom di buku atawa karangan. Nah, di dieu aya cara nyieun ringkesan. Nu kahiji, hideuk kudu maca teks atau naskah aslina. Nu kadua, nyatet gagasan-gagasan utama atau gagasan anu pentingna atanapi gagasan pokokna. Salajengna anu katilu, nyusun ringkesan dumasar gagasan pokok utama. Ieu ibu ayeuna gaduh teks narasi judulna Liburan ka Laut. Di dieu aya 4 paragrafnya, 1, 2, 3, 4. Yuk urang baca dasarna. Poe Sabtu pas sore, kuring nembongkeun rapot ka bapa anu geus nyaho di teras. Bapa nempoan rapot kuring ditenget. Sabot bapa keur nempoan rapot, kuring ngabejakeun yen kuring teh jadi juara kelas. Bapa katempo bunga pisan kadenge BJM teh. Singkat carita, indungna kuring geus patang-patang. Indung geus upek masak, pon kitu deui bapa geus nahan sambil. Sakira tamu tujuh, kuring niat rek ngajujug Pantai Santolo di Pamunteuh Kabupaten Garut. Anjog ka basisir Santolo kurang leuwih jam 10 isuk-isuk. Ti kajauhan hawa laut geus kapanas. Sora ombak kadenge jejeleburan. Awak mimiti karasa hareudang manguyang. Saenggeus teubeurulin kira-kira jam 10 sore, kuring pulang nepi ka imah hampir nuhun Isya. Saenggeus sholat Isya, gancang rampih ka kamar hayang buat sare lantaran capek. Tadi teh paragraf narasi teh aya 4 paragraf. Yuk urang candak gagasan pokona anu mana. Ieu ide pokok paragraf hiji nyaeta poe Sabtu kuring nempokeun rapot ka bapa yen ngabejaan kuring juara kelas. Teras ide pokok paragraf 2, Sabtu subuh kuring
leuwih jam 10 isuk-isuk hawa laut geus karasa panas, bayeunggang. Saenggeus teduh ulin, kira-kira jam 10 sore. Eta ringkesan teks narasi nanya. Salajengna urang bade diajar antonim. Antonim nyaeta kecap anu hartina berlawanan anu siji jeung sejena. Antonim oge disebut lawan kecap. Nah, jangan antonim itu bahasa Indonesia-nya adalah lawan kata. Contohnya nomor hiji, pendek, antonimna